Mitra nuju ngadangkeun dongeng nujuna panca tunggal karangan Kileksa. Anu mana para mitra ayeuna nincak bagian ka-38 para mitra. Mohonnya 38 episode para mitra mangga ngadongeng carios nyamuk judulna panca tunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa. Upami hoyong dongeng anu tamat seueur para mitra di playlist gitunya para mitra aya gara-gara harta para mitra sadaya. Ye sabaraha episode ye 82 episode mun teu lepat banyak gara-gara harta 83 para mitra 82 Rusia Kunjung Sari 80 episode Hayang Beunghar 50 episode para mitra sadaya Aum Joher aya 44 episode makanya satu seuri para mitra mangga nyangakeun bae para wargi dongeng-dongeng di Mangga Official mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Ayeuna Mangga bade ngahanca dongeng nu judulna Panca Tunggal. Hari Panca Tunggal ieu para mitra dongeng karangan Kileksa para wargi mangga nyangakeun bae. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mangga Official tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Panganyangakeun Panca Tunggal karangan Kileksa dina bagian ka-38 Wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panca Tunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-38. Para mitra anu mulia mangga urang lajengkeun hanca dongeng ieu mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Para wargi anu mulia, dongeng parantos dugi ka nalika mawiwit harita teh para mitra sadaya ti juralit kana jurang para wargi sadaya. Namung sok sanaos kitu anjeunna salamet. Namung sok sanaos palamet anjeunna paturai sareng Nyi Partiwi. Kumaha lalakon salajengna para wargi sareng kumaha orok nu dicekelna ku mawiwit harita di anon teh dibawa ku mawiwit. Mangga urang sami-sami hanca carios nyambung judulna Panca Tunggal karangan Kileksa dina bagian ka-38. Gancangna carita para mitra sadaya hujan geus raat, angin leler, berai leuweung teh caang deui. Tincakeun sidik sarta hawa teu tiis teuing mawiwit anyog ka hiji tempat gek diuk dina batu gede. Ngalamun bari nangkeup orok sadua-dua. Mawiwit humarurung nahan kanyeri karasa ayeuna, leungeun kenca babak jeung baloboran ku getih. Sigana bae basa tadi ngagolosor ti kait kana batu seukeut da meuni dewang. Jaba bujurna peurih barang dicabak sarua bijil getih raheut deui. Duh Gusti geuning aing teh cilaka. Pokna bari ngumaret Cipanon awak meuni ngeleper. Betreubas kareureuhna keut tadi mah teu karasa sabab awakna baal bakat ku tiris. Mawiwit bingung mangkani ngais orok sadua-dua. Ari leungeun kalah kacilaka kapaksa orok teh digolerkeun heula dina batu lempar. Manehna ngubaran heula tatu sabisa-bisa. Kop kana pucuk dang daunan nu deukeut. Am dihuapkeun tuluy dicapek sanggeus lembut dibijilkeun deui. Dipokokeun kana raheut tea. Mawiwit teu nyahoeun daun naon nu dicapekna, teu dipikiran dapon ngubaran raheut we da puguh kaweur. Tapi aya berkah getihna teu ngagebor teuing ngan bae peurih pisan karasana. Gek mawiwit diuk ret ka orok nu ngagoler katara beungeutna sepa, bibirna geunteul pikawatireun. Mawiwit beuki bingung naha naon anu kudu dipilampa. Duh Gusti na kudu kumaha atuh abdi teh? Kumaha miara orok jeung kumaha nasib indungna? Ceuk mawiwit kop orok di pangku hiji. Terus diais lalaunan tapi kacida hesena sabab leungeun nu tatu beuki karasa. Atuh daek teu daek ukur digawe ku leungeun sabelah nu tangtu hasil kurang nyugemakeun. Hasilna kurang nyugemakeun. Nu hiji geus diais ret ka nu hiji deui mawiwit bingung ukur Cipanon nu jadi saksi. Hate mawiwit peurih sedih jeung watir ka orok nu teu bisa diais. Ya Allah ya Robi kudu kumaha atuh ieu teh nya? Duh ampun Gusti. Ka mana ari Nyi Partiwi? Nyai, ieu orok kumahakeun? Ceuk mawiwit segeruk ceurik bari ngusap sirah orok nu hiji deui ukur di pelong. Mawiwit lila oge ceurikna para wargi sadaya. Tapi eueuh hasilna kabingung jeung kasusah teu ngurangan.
Tungtung nama wiwit cempe renghap ranjung gesiganu capek. Cipanon disusul ku tonggong leungeun, disusut ku tonggong leungeun. Dumadakan aya ilham tina awahing ku bingung. Ujang wayahna sing sabar tawakal nini teh lain teu hayang ngabelaan. Lain mung miarah hidup tapi kumaha atuh da kaayaan batan sakieu. Kapaksa rek dituna saurang ku nini rek dipasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Rek dibikeun ka nu ngagelarkeunana sing ridho kasep. Wayahna rek dituna di dieu. Barang cacap omonganana burubut Cipanon juuh deui. Dari hate mah teu tega, teu hayang papisah jeung eta orok, tapi kaayaan anu maksa sabab sakitu ripuhna. Sanggeus hate teteg mawiwit muntel orok nu hiji deui. Tuluy di anggelan, di kudang daunan, ditiung, di apik-apik, sarta dituna luhureun batu anu lempar. Sanggeus rengse pok mawiwit ngomong ka orok. Ujang hampura nini. Lain tega, lain telenges, lain teu nyaah ka hidep, tapi kaayaan batan sakieu. Nini teh teu sanggup miarah hidep bisi matak cilaka teu pupugu. Wayahna dagoan di dieu sing sabar jeung tawakal. Ulah leutik hate, ulah asa dilalaborakeun. Bisi hidep hayang nyaho, hidep teh turunan ratu, terah raja. Seke-selera jalma sakti, putu resi anu sakti. Kaayana ku nini dipasrahkeun ka nu Maha Kawasa, kanu kagungan beurang jeung peuting. Kanu ngawasa alam sakumna. Nini mah teu daya teu upaya teu bisa miarah hidup. Nini percaya hidup teh gelar kadunya lain sakadar kabeneran. Tapi geus dikersakeun ku nu Maha Kawasa. Tah kulantaran kitu pikeun ngurusna oge ku nini dipasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Ka Allah anu ngagelarkeun jeung nyiptakeun hidup. Pileuleyan kasep ulah aralnya. Celengok orok dicium goak ceurik mata kuatir. Siga nu ngarti kana omongan mawiwit, puguh we matak mandeg mayong, matak pugag lumampah. Tapi mawiwit neger-neger maneh leos init ninggalkeun orok. Hatena jumrit maratan langit ngoceak maratan jagat. Muntang tulung kanu agung menta panang tayungan ka Allah. Sangkan orok salamet jeung bisa hirup sakumaha umumna jalma. Orok nu ceurik kadenge kaunggah juru, ngear asa nurihan ati. Asa ngadudut jajantung, asa ngabedah bayah, nyeri perih tanani. Para mitra tanpa tanding, apunten, nyeri perih tanpa tanding, tapi mawiwit teu ngareret deui tuluy noyod lempang bari ngumar Cipanon, leungeun tatu karasa beuki nyeri nyanyautan. Tuna kaayaan nyi wiwit para mitra kocapkeun Nyi Partiwi. Ku Allah diparengkeun salamet teu kuat kieu, basa hujan geus raat. Nyi Partiwi can eling masih keneh kapaehan yang korah dina areuy cariu. Sedeng cai lencang beuki lila beuki saat nu akhirna ukur nyerelek saeutik-saeutik. Kira-kira 3 jam lilana Nyi Partiwi ngagoler teu usik-usik, tapi satuluyna mah lilir mimitina beunta tuluy gigisi. Kuniang hudang lalaunan red ka kenca red ka katuhu. Terus kerung bari mikir aya di dinya teh. Asa aya dina pangimpian sabab teu wabuh kana kaayaan di eta tempat. Astagfirullahalazim. Aya di mana atuh aing teh, ka mana ari mawiwit jeung deui ka mana ari budak. Jung nangtung lalaunan tapi karasa cangkeng ngajenghap. Atuh meuni muringis bari ngarempeyak diuk deui. Ya Allah Gusti, ieu teh kumaha? Nyi Partiwi ngahuleng bari ngumar Cipanon kasangsaraan asa beuki banget. Matak ponok pangharpan terus tanggah neuteup langit. Nu katemong saeutik tina sela-sela dangdaunan. Sawangan nganteur lamunan, Nyi Partiwi inget ka bapana. Terus sasamat jroning ati menta tulung kanu ngayugakeun ka alam dunya. Hiuk angin ngagelebug pangpung garing maruragan cikaracak pating saleor ningang dangdaunan nu leuwih handap. Nyi Partiwi tuluy peureum Cipanon asa diperes murubut lir hujan. Bapak, abdi tulungan di mana atuh bapak teh bapak? Kasahanya minta tulung, duh bapak geuning kieu nasib abdi. Kitu ceuk hate Nyi Partiwi. Teu karasa nyuuh kana areuy cariu, ninghak ceurik bakating ku sedih jeung nalangsa para wargi sadaya. Lila-lila Nyi Partiwi kasarean sare salenyap siga aya nu nyirep. Dina kaayaan eta Nyi Partiwi ngatep ngimpi tepung jeung bapana nyatana Aki Kalajati. Nyai, ulah aral subaha. Ayeuna mah geura leumpang maju ngulon mapai ieu balumbang. Muga-muga jadi jalan kabagjaan pikeun hidup. Bapa moal boleh ngaduakeun. Korejat Nyi Partiwi hudang sabab ngadenge omongan eta teh asa dina alam nyata. Da sidik pisan bieu pahareup-hareup asana teh para mitra.
jeung nu jadi bapana. Tapi barang diilihkan tetep aya keneh di leuweung sorangan teu aya keur pamuntangan. Bapak di mana atuh bapak teh nah abdi teh ngimpi atanapi naon? Tapi rek ngimpi lain rek ngimpi rek lain kukuring marek dianggap hiji pituduh nu bakal dipilampah ayeuna keneh. Cek Nyi Partiwi tuluy maksa keunangtung kumareuming bari nahan ka nyeri. Kop kana dahan garing sagede indung suku dijieun iteuk tamba eueuh cacakelan. Geus kitu mah Nyi Partiwi leumpang ka katayepan menitu sirikna ngoronang. Mapai balungbang ngagugu kana ilapat nu katarima susuganan aya benerna. Nyi Partiwi percaya sagemblengna yen nu tadi teh nu kadenge hiji ilapat keur kasalametan dirina. Nu leumpang pikawatireun sakapeung jumarig jeung kumareuming kana areuy atawa tatangkalan. Mun geus capai brek diuk paramitra setengah meubeutkeun maneh. Si panon teu daek saat terus murubut marengan anu keur nalangsa. Lutung nu ngajentul milu bingung, surili milu sedih, monyet anu redes nyeredet hate. Sakabeh sateleuweung milu keung mikarunya mikamelang ka Nyi Partiwi nu keur nalangsa di tengah alas. Jung deui nangtung harita leumpang sosoloyongan si Ganu Salaton. Para mitra bari muringis nahan ka nyeri beuteung karasa seueul. Harita jeung nyelengit nyeri. Matak beak pangharepan tapi Nyi Partiwi tetep muat-muat maneh lantaran hayang buru-buru ingkah ti jero leuweung hayang geura anjog ka alam bebas nu pisalametkeun. Gusti nu Maha Agung di mana sisina leuweung teh atunya? Naon sababna eueuh pisan tanda-tanda? Nah lega pisan ieu leuweung teh cik abdi dipasihan pituduh. Ulah ngapruk teuing teu pupugu. Cek hate Nyi Partiwi sumamat kanu Maha Kawasa minta tulung ka Yang Agung. Tapi cahaya kabungah tacanemongan halimun kabingung napu kene. Numpu kene pasir kasedih ngadingding mindingan lamping. Sagara kasusah mayak pak megatan jalan kabungah. Samemeh nepi ka sisi leuweung anu direk. Diharepkeun jangjang peuting meber manten repoek pikasieun atuh puguh Nyi Partiwi tambah sedih bingung laku sungkan lumampah. Jek diuk dina akar kai ngahuleng mikiran nasib. Siksaan taya reureuhna poe teh karasa pondok pisan. Asa mineng peuting batan beurang, Gusti abdi teh teu kiat nananganana. Sanes abdi teu ridho nanangan cocobi nanging teu kiat dilami-lami. Cek Nyi Partiwi curucun cipanonna biji leuwih juuh. Ras inget ka mawiwit, ras inget ka anakna saopat-opat dikadarkeun kudu papisah. Kaayaan beuki poek sato-sato leuweung bisa rada patemalan. Maung tinggalaur ajag ting cungungung orai sancang ibud milu disada. Ning sieunan mangsana lutung pating jarentua cema camuk-muk bari nunutan. Monyet mubus kana gowok dina tangkal kai, harees pasedak-sedak jeung pada baturna. Keur kitu tukang Nyi Partiwi aya nu saheng Nyi Partiwi ngajenghok bakat kureuwas. Tuluy direret parija jantung ratu nu saheng teh sidik. Sabab didinya geus poek tapi dilalila katempo aya nu gugurilapan siga supalumar. Buringkal orai canca gede jeung panjang. Lengerak Nyi Partiwi kapaehan ngagoler teu empes-empes dina awahing kusoak jeung reuwas. Kasieun geus tepi kana congona geus teu bisa dikuat-kuat deui. Cag tunda keheula ka aya Nyi Partiwi para mitra nu keur kapaehan di tengah leuweung luang liwung. Ayeuna urang caturkeun lalakon nu geus lila katunda nyatana kaayaan Aki Kalajati nu geus lunta ninggalkeun padepokan Parebulung. Ari pangna ninggalkeun patempatan nu ti heula, Aki Kalajati aya maksud rek nyampurnakeun elmuna. Hayang lulus sagala rupa kahayang sabab elmu anu geus nyampak teu boleh kurang. Tetep we ngarasa can jejeg can cukup can nyugemakeun. Nya dina hiji mangsa Aki Kalajati ninggalkeun padepokan Parebulung. Ninggalkeun kasenangan lahir sejak nyepi di tengah leuweung luang liwung. Sangkan leuwih jongjon ngulik ilmu bari ibadah ka Allah. Pikeun Aki Kalajati geus teu ngabutuhkeun haliah dunya nu kaleulewihi asa cukup keur saharita. Perkara Nyi Partiwi para mitra geus teu dijieun pikiran. Sabab geus percaya ka Surajaya nu bakal bisa dipihapean, bakal bisa disalindunganan ku Nyi Partiwi. Nu matak geus teu inget-inget teu dipake melang atawa hariwang, da percaya ka Surajaya saeutik gedena hapunten Surajaya teu boga pikiran goreng. Punten saeutik ge teu boga pikiran goreng maksudna kadinya. Sanggeus lumampah 2 poe lilana Aki Kalajati anjog ka hiji tempat nu dianggap cocok keur panyepian.
Ayana dipuseur leuweung luang liwung nu arang langka ka sabaku jalma loba. Malah kakarakatinca ku Aki Kalajati kawan tu leuweung gerot anu loba keneh sato-sato galak panonoban setan siluman. Sigana mah tempat hade cukup keur niiskeun pikir, nyepikeun batin moal ganeng ku sora jalma, moal ngadenge urusan lahiriah nu matak ngagagu kana pikiran. Nuhun Gusti, geuning di tengah alas ge aya keneh tempat nu hade pika betaheun. Kitu saur Aki Kalajati bari tuluy calik ngareureukeun ka cape. Socana teu waleh rutret mitenan kaayaan di dinya. Eta patempatan para mitra datar jeung caraang, teu aya jujukutan atawa areuy-areuyan ukul tangkal kai gede pating beleg-beg sagede-gede beuteung muning. Malah aya nu limati keleun beuteung muning. Jarangkung gede nunjuk ka langit ngalakeceng lalempeng dihanap ukur kalakai nuges buruk bubuk sarta ngahiji jeung taneuh. Pantes nama didinya teh pangulinan maung atawa singa sabab aya hiji tempat anu leuning siga mineng disapukeun. Tangkal kai laleucir batu-batu harerang siga mineng didiukan. Nya hade pisan ieu tempat teh meujeuhna keur panyepian. Moal aya jalma anu nepi ka ieu tempat, moal kaganggu ku urang lembur. Sanggeus meunang putusan kitu Aki Kalajati tuluy digawe sorangan. Muaran tangkal kai segede-gede beuteung tuluy di ka para mitra di kelengan kira-kira 2 meteran. Aki Kalajati ngadegkeun saung tina kai golondongan. Milikna ge sarua golondongan eueuh nu dibeulah atawa dijieun papan. Kulantaran digawe dibarengan ku elmu jeung kasakten atuh tereh rengse. Teu kungsi sapoe saung geus anggeus. Malah lengkep jeung parabot anu basajan asa cukup keur sorangan. Satuluyna Aki Kalajati neangan Cinyusu kaparengan teu kudu jauh sabab landeuheunana aya sirah cai paranti sasatoan ngaringung. Aki Kalajati memeres eta tempat di bebenah ngarah betah jeung tumanina. Muga-muga we tempat teh pika betaheun sarta ulah matak jadi kagorengan pikeun pangeusi leuweung sejena. Sabab aing mah eueuh niat ngaruksak. Ngan sakadar milu cicing bari ngadagoan datangna ajal. Kitu ceuk Aki Kalajati tuluy muru deui ka saung bari ngajingjing cai dina lodong. Barang nepi ka saung tuluy mirunan ngarahaneuteun. Haseupna mulek kaluhur ngahiji jeung abun-abun nu nyimutan leuweung. Aki Kalajati asa tumaninah aya di dinya ujug-ujug betah jeung merna. Isukna langsung ngamimitian mulik pangarti neuleuman elmu-elmu nu dianggap can sampurna. Ari pangna aya niat kitu Aki Kalajati aya keneh kapanasaran. Dumeh aya hiji salah sahiji lalakon hirupna nu can rengse urusanana. Basa keur ngorana boga hiji balitungan jeung musuhna anu nepi ka kiwari can kanyahoan di bejana. Aki Kalajati waspada dina hiji mangsa. Musuhna bakal nimbul deui, bakal ngayakeun balitungan jeung anjeunna sarta kudu sayagi keur panakisna. Kitu tujuan Aki Kalajati teh. Para mitra anu mulia, gancangna carita sanggeus kira-kira satengah taun. Aki Kalajati geus hasil ngalahirkeun hiji elmu anu matih pikeun ngayunan elmu nu digunakeun ku jalma jahat. Eta elmu disebutna Pancatunggal. Eta elmu meunang neuleuman sorangan hasil pamikiran sorangan dibarengan ku mantengkeun kayakinan kanu maha kawasa nyatana Allah nu maha gagah jeung maha adil. Panca hartina 5 ari tunggal hartina hiji. Elmu Pancatunggal diwangun ku 5 rupa ajian nu dihijikeun mangrupa kakuatan anu moal aya tandingna di alam dunya. Nu jadi dasar kahiji nyokot sari bumi, nu ngalahirkeun elmu kagagahan, kadua nyokot sari angin nu ngalahirkeun elmu hampang raga nu sampurna. Hiji elmu pikeun nyirnakeun bobot atawa ngaleungitkeun berat badan. Nu akhirna awak bisa hampang kawas kalakai bisa lumpat tarik sabab awak jadi hampang. Katilu nyokotina sari cai anu ngalahirkeun kawedukan nyatana weduk banyu nganu katelahna. Ye elmu lain bae keur ngalawanan pakarang tapi bisa dipake ngalawanan hawa panas. Bisa niiskeun seuneu sakumaha ilaharna cai. Nu bisa nyeos seuneu ari kaopat nyokotina sari geni atawa seuneu. Nu dicokot cahayana atawa sinarna nu ngalahirkeun elmu panarawangan. Bisa nempo kanu jauh bisa awas mata kanu anggang. Lir ibarat cahaya seuneu. Najan dinu poek jeung dinu jauh oge masih keneh kaciri cahayana. Atuh kalimana mangrupa hiji elmu nu moal aya tandingna sabab elmu ning Allah anu ngaraharjaan sagala rupa kagagahan. Nu ngarajaan sagala rupa kagagahan. Jadi nu jadi inti sari tina sakabeh elmu teh nu kalima.
Eta 5 ilmu dihijikeun kasebut panca tunggal. Mimiti nama ilmu teh pipisahan ngan ku pancer digalokkeun atawa dihijikeun. Dibengkeut jadi hiji kakuatan beunang oge disebutkeun dulur anu 4 kalima pancer. Nyatana sari bumi, sari angin, sari cai, sari geni kalima pancer. Nyatana kakuatan Tidat anu maha kawasa. Dina hiji poe para mitra. Sanggeus hasil ngabangun eta ilmu Aki Kalajati init ka ponclot gunung. Tuluy naek kana tangkal kainu pangluhurna. Ret nempo ka lebak, breh nempo ka ayaan lembur-lembur nu pating jarumpluk. Kitu deui jadi pangeusina eta lembur. Alhamdulillah. Ilmu panarawangan aing geus cukup. Geus bisa nempo kanu jauh, bisa awas kanu angang. Kitu ceuk Aki Kalajati bari tuluy luncat tina tangkal kai. Ngagunakeun ilmu hampang raga. Salira Aki Kalajati ngalayang lir kalakai nincak kana lemah estuning jempling taya sora kawas kapuk ningang kana pucuk cuku. Alhamdulillah. Ilmu sirna bobot ke cukup. Muga-muga jadi bakal kenyang hareupan si Durjana. Kitu ceuk Aki Kalajati tuluy muru kana batu gede nu ngajentul deukeut tangkal manglin. Kalayan teu asa-asa rigidig dipangwa tuluy dijungjungkeun ka luhureun sirah. Tetela karasana hampang asana geus nog hayang. Alhamdulillah. Ilmu kadugalan ge aya kamajuan leuwih tinu geus-geus. Muga-muga bisa dipake ngalawan musuh nu sombong jeung takabur. Kitu pokna tuluy muru ka saung. Sanggeus nepi para mitra sadaya ngumpulkeun suluh loba pisan gur disundut seuneu ngabebelah ka luhur. Aki Kalajati loncat ka tengah durukan tuluy mapatkeun ilmuna sarta ngageru. Tiis cenah. Rep panasirna najan diduruk oge hawa teh tiis sarta teu matak nyilakakeun para mitra. Seuneu nyingrai teu daekeun ngaduruk Aki Kalajati malah akhirna mah seuneu teh pareum. Geus kitu Aki Kalajati para wargi mangpetan irung sabeula. Liang irung nu hiji deui ditiupkeun kana tangkal kai. Hiuk aya angin biji tina liang irung ngaguru handaruan nebak kana tatangkalan. Geus puguh kitu mah tuluy asup kana saung bari marahmai. Sabab usahana teu gaplah dina waktu anu sasingket-singketna geus hasil nyiptakeun hiji ilmu anu kacida ahengna. Nuhun Gusti upami teu aya widi anjeun. Usaha ieu teh moal aya hasilna. Muga-muga jadi mangpaat keur kasalamatan balarea. Kitu ceuk Aki Kalajati tuluy ngagoler dina bangku. Reupereum ngareureuhkeun kacape bari ngararasakeun nikmatna kabunga hate. Sabab cita-cita geus kahonta najan bulan-bulan aya di leuweung ge. Teu boga rasa keung atawa sieun malah jadi regreg jeung gede hate. Keur kitu burudu loba sato leuweung nu nyampeurkeun ka saung sorot panon bangun anu ceuceum. Nemongkeun amarah masing-masing. Aki Kalajati tuluy hudang kaluar ti saung mapag sabto nu daratang. Sakadang warga eusi leuweung. Aya naon anjeun teh? Aya kapanasaran ka kami atawa ngarasa dirugikeun ku kami? Sato-sato leuweung eueun nu nemalan sabab teu bari saeun ngomong. Tapi sidik siga nu surti kana omongan jalma. Buktina eta sato-sato silih reret jeung baturna tuluy disarada mani bareng. Mangkaning rupa-rupa atuh puguh mata keung jeung sieun. Tapi Aki Kalajati teu riuk-riuk tetep ayem dibarengan ku waspada. Ayo rek naraon los-los ka dieu ha. Kaur maung disada. Segor bagong nyentak, cegug-jegug anjing ngagogog, bari nyamer ka Aki Kalajati. Rob sato-sato sejen ngaronom ka Aki Kalajati siga nu hayang paheula-heula. Tapi teu kanyahoan eta sato-sato ujug pating jumpalit ka tukang. Malah aya nu gogorentelan sababaraha kali, korejat nangtung deui bari nyangereng ka Aki Kalajati. Mau ngagaur tuluy nubruk sakali deui tapi sakilat ditewak gadona, dicekel pageuh ku Aki Kalajati. Sia teh milih modar atawa milih hirup? Hayo mata sia, cek Aki Kalajati para mitra bari molotot. Atuh puguh huntu kekerot nahan amarah. Tetela maung teh teu bisa hojah jeung ngadadak sukuna jadi jeger hariras teu bisa gerak. Kukuna nu sareukeut teu bisa digunakeun. Nempo si raja leuweung teu daya teu upaya para mitra nu sejen pating laleos. Malah ajag ngagibrig ngebibrig lumpat pangheulana teu waniun ngalawan ka Aki Kalajati. Mun sia hayang modar geura disada deui sakali. Mun sia taluk geura disada 2 kali. Gaur-gaur maung disada 2 kali mere isyarat ka Aki Kalajati. Gancang dilesotkeun brek maung depa. Teu waniun ngalawan ka Aki Kalajati malah buntutna kupat kepot nanakeun taluk.
Hehehe, syukur hari taluk mah kami ge janji. Moal ngaganggu ka sasatoan. Moal ngarugikeun ka pangeusila. Sabab kami mah aya di dieu teh lain rek ngaruksak, lain rek nilakakeun ka bapada makhluk. Tapi keur ngulik pangarti, keur nyipuh ilmu jeung namahan pangabisa. Lamun sia taluk ka kami kudu daek cicing di dieu jadi pangawal kami. Kaur maung disada sakali tuluy buntutna kupat kepot. Mere isyarat ke Aki Kalajati yen rek ngagugu kana parentah Aki Kalajati. Atuh geus kitu mah maung teh teu udar ider deui tetep tumetep di dinya maturan Aki Kalajati. Satuluina Aki Kalajati namahan pangabisana nyipuh ilmu nu kakara lahir, dicoba ku rupa-rupa perkara hasilna matak bunga sabab hiji ge teu mata kuciwa. Atuh geus kitu mah Aki Kalajati ngarasa tentrem bebetah di leuweung di baturan ku si Belang. Mun aya naon-naon si Belang nu nyang hareupan sarta bisa diparentah cara kajalma ngan hanya ka teu bisa diajak ngobrol cara manusia. Para mitra kaum dang, dina hiji mangsa Aki Kalajati keureuh di jero saung. Hari si Belang ngadakom deukeut lawang keur kitu bereg hujan gede dibarengan ku dordar gelap, ditambah ku angin nu ngagelebug tarik pisan. Kaya di leuweung poek cai hujan pating paralak kana dangdaunan, cileuncang ngagulidag ka lebak. Raat hujan turun pepedut nyimutan leuweung nu dicicingan ku Aki Kalajati. Puguh jadi poek, tapi Aki Kalajati teu galider. Terus nangtung sarta melong kanu jauh bari ngagunakeun ilmu panarawangan. Breh katingali ti kajauhan aya cahaya nyengcelah kucap kiceup lir mutiara. Aki Kalajati lila melong na hayang tegeskan eta cahaya akhirna pok nyarita ka si Belang. Belang, coba maneh geura leumpang ka hilir, geura jugjug cahaya nu nyengcelah. Kami percaya ka maneh baris bisa ngabedakeun antara pibahayaeun jeung pisalamet teu. Ji geura init ka itu. Kuniang si Belang hudang bangun laliat memeh ngalengkah kuliat heula. Bari heuai babatak si ganu cangkeul geus kitu langeor init ningalkeun Aki Kalajati sejak ngajalankeun tugasna. Sakadang maung tuluy lumampah muru ka hiji tempat nu dituduhkeun ku Aki Kalajati. Barang datang kanu dijugjug harita teh geus beuting sarta kaayaan leuweung beuki poe. Tapi pikeun maung mah teu jadi halangan, sabab geus biasa lumampah di leuweung nu poek mongkleng buta rata. Sarog ka hiji tempat sakadang maung ngagaur sabab nempo orai sanca anu keur celeunggu. Celegeug nyang hareupan hiji awewe nu keur ngalempreh tanpa daya. Maung luncat nubruk beheung orai sakaligus digegel beheungna, tuluy dibuntang banting bari dicakaran ku kuku nu sareukeun. Tapi orai ge teu pasrah kitu bae manehna ngaburingkal mebeutkeun maung. Nu akhirna gelut cili bebeutkeun. Pada hayang salamet kereleng ka kaler durug-dug ka kidul, seak kawetan gorolong ka kulon. Orai jeung maung papuket silih ala nyawa. Orai meulitan maung atuh maung teh teu bisa hoja, iwati ngegel beheung orai satari. Akhirna nu unggul teh maung sabab geus leuwih ti heula ngegel ti koro orai. Lila-lila awak orai nu meuli teh morosot namru kana lemah teu daya teu upaya. Ngajepat jadi banusan ti koro sapat ku sihung maung. Basa ngalawan teh bari sakarat sabab geus kapiheulaan babar. Sakadang mau ngagaur sakali deui bari ngodomang ngadeuketan eta awewe. Tapi nu ngalempreh teu daek lilir sabab tina awahing kureuwas jeung sieun. Ditambah ku capek nu lain lumayan. Oreng eta awewe teh tayalian iwati Nyi Partiwi nu keur katalangsara. Nyi Partiwi dipanggul ku maung dibawa ka saung Aki Kalajati. Nyi Partiwi teu lilir-lilir anger kapaehan sarta awakna geus leuleus pisan kawan tugas beak tanaga jeung beak harapan. Akhirna sakadang maung anyog ka saung, dipapag ku Aki Kalajati nu olohok kaget. Sajongjongan mah asa teu percaya kana tetempoanana, sabab si Belang mamawa jalma nu geus leuleus siga geus teu nyawaan. Tapi lila-lila sadar pok nanya. Belang, maneh teh mawa jalma ti mana jeung kunaon da eta teh ha? Maung teu nemalan kalah tuluy depa mikeun Nyi Partiwi ka Aki Kalajati. Gancang dipangku tuluy digolerkeun dina bangku. Kaaya Nyi Partiwi mata kuatir sakujur awak tiis camewek beungeutna ruksak katarapias. Masya Allah, naku naon ieu budak teh? Keur kakanungan jiga geus bulan alaeun. Jalma ti mana bet los-los ka leuweung sakieu gerotna? Cek Aki Kalajati. Tuluy mariksa Nyi Partiwi pikeun ngayakinkeun ha aya keneh nyawaan atawa henteu. Barang dicekel pigeulang leungeunna tetela keketegan keneh. Jalan getih can eureun malah makarasa ngerejek. Atuh regreg Aki Kalajati. Tuluy harita para mitra nyadiakeun cai hanu.
Sanggeus aya Nyi Partiwi dielap kula mapnu dianclomkeun kana cai haneut teh. Sanggeus aya 3 kalina dikompres ku cai haneut, Nyi Partiwi lilir. Bisa usik harita teh sarta nguliat lalaunan ngan teu langsung sadar kalahka nyarita sasat. Mak, di mana atuh urang teh na poek-poek teuing? Ka mana budak jeung ka mana jalan? Mak ieu tiris, Mak. Kitu pokna tuluy peureum deui napasna ngahegak kawas nu capek. Nyaksian kaayan kitu Aki Kalajati narik napas jero bari neuteub ka Nyi Partiwi. Ngan harita macan apaleun ka putrana sabab rarai Nyi Partiwi ruksak keneh matak pikawatir. Karunya teuing Nyai. Tangtu ieu teh tas ngalaman kasangsaraan banget. Na di mana papisah jeung indungna? Naon sababna los-los kaleuweung? Pertanyaan Aki Kalajati can aya nu ngajawab lantaran Nyi Partiwi sadar pisan. Tapi teu hariwang teuing cara tadi sabab jelas aya keneh tanda-tanda kahirupan. Satuluyna Nyi Partiwi ditulungan sabisa-bisa, sangkan sadar jeung bisa ditanya asal usul. Akhirna Nyi Partiwi bener-bener eling tuluy luak liuk bari kerum, sabab ngarasa heran dumeh geus aya di hiji saung nu dijieun tina kai golondongan. Red kakenca aya maung nu keur ngadangong, cerit Nyi Partiwi ngoceak bari nungkupan panon. Tulung, aya maung. Deuh teuing Nyai sing kuat sing sabar. Da moal naon-naon cibelang, cek Aki Kalajati bari ngusapan punduk Nyi Partiwi nu harita nyeuh ka gigir. Maung kutap ketap bari buntutna kupat kepot tuluy ngaleos kaluar ngarti kana kaayaan nu bieu. Aki Kalajati ukur narik napas jero tuluy ngasurkeun heula suluh. Maksudna mah sangkan seuneu pareum. Ngarahawa teu tiris teuing para mitra. Nyai, geus emut Nyai teh cing cengkat kainya. Ulah sieun-sieun da moal naon-naon si belang teh ingon-ingon Aki. Nyi Partiwi ngagebeg sabab kakaratenget ayeuna kana sora Aki Kalajati. Asa apal kana sorana, asa wabuh kana galindengna. Merejat Nyi Partiwi hudang melong salila-lila ka Aki Kalajati. Meniteung ngiceup-ngiceup bakat ku hayang sili. Atuh Aki Kalajati heran, kunaon Nyai, can emut hidup teh. Tetengkeun heula atuh bising lieur mah pek golerkeun kainya. Aki teh saha sareng abdi aya di mana? Nyi Partiwi asa-asa keneh. Hatena jadi tagibur teu puguh. Ari kana sora apa tapi kana rupa poho deui. Lantaran Aki Kalajati robah pisan beda jeung barito. Kumis jeung janggot panjang tur bodas nutupan rupa nu sanyana. Aki mah moal ka nerangkeun asal usul. Sarta moal ka ngajak ngobrol ka hidup. Mun hidup can emut pisan, cing geura waler tos emut atawa acan Nyai. Aki Kalajati kalah kamaliknanya. Parantos Aki abdi tos eling. Oh syukur ari geus eling mah. Pek reureuh heula Aki rek nyadiakeun cai ente haneut. Keur ngahankan beuteu. Ngarah teu kabulusan karunya ka hidup. Nu katingalina teh siga nu kabulusan geuningan. Aki Kalajati nyiuk cai tina pendil di wadahan kana cangkir awi ka ameu seungit ente hejo. Para mitra kaum dangu, Aki Kalajati nyiuk cai tina pendil di wadahan kana cangkir awi. Ka ameu seungit ente hejo Nyi Partiwi ngahulang mikiran kaayaan di dinya nu dianggap aneh ku manehna. Red ka Aki Kalajati, red kana adegan saung, red ka lawang, katempo buntut mau ngagebay malang jalan. Masya Allah, aing teh aya di mana atuh? Ieu teh imah manusia atawa siluman, di lembur atawa di leuweung, da geuning aya mau. Sararieun teuing kudu kumaha mun geus kieu. Cek hate Nyi Partiwi bari muringis beungeutna semu sepak. Tapi hate leutik panasaran sabab sora Aki Kalajati asa napel dina ceulina. Nong toreng keneh teu leungit-leungit siga embung pajau. Ngaleut heula Nyai ka cai haneut tamatiris. Teh daguan sakedeung tuang. Aki teh keur ngahaneutkeun beuleum hubut, lumayan keur tambah lapar. Ngan wayahna Aki mah teu boga sangu jauh ka lembur. Nyi Partiwi teu nemalan omongan Aki Kalajati jadi bahan pamikiran hudaria. Tina eta kecap-kecap geus kateguh yen aki-aki teh aya di tengah leuweung sabab nyebutkeun jauh ka lembur jeung eueuh sang. Ulah ngahulang wae Nyai peuk ngaleueut ka inya ngarah teu kabulusan. Ulah asa-asa da moal naon-naon Nyai. Sing percaya ka Aki aman. Mangga Aki. Nyi Partiwi ngaragamang kana cangkir awi regot nginum cai haneut.
Meninggal lenyap karek sargot oge lantaran geus 3 bulan leuwih tara mangih cai haneut da salilana nginum cai atah bae. Kunaon ai siga nu leuwas nginum teh panas deui? Teu Aki cekak. Nyi Partiwi gugup sabab teh lapisan perasaan manehna kanyahoan ku jika lajati. Padahal mah ngalenyap teh hate beungeut mah asa teu loba. Sing tenang. Ulah hangham atawa cangcaya di mah Aki mah aman moal aya naon-naon. Nuhun Aki abdi regreg. Bibir Nyi Partiwi nyebut regreg padahal hatena tagiwur loba kapaur can percaya kana omongan pribumi bisi aden-aden nu mindarupa. Waktasna see para mitra deh rupina.